warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng wengi kasadayana dina ieu saat simkuring saparakanca sejak mintonkeun kabaret anu ngabantun judul kenyaak indung anu teu aya hingkana. Sumangga kasadayana wilujeng nyakseni. Kacarioskeun dina hiji kampung anu anggang ti kota aya hiji rumaja putri anu wastana Lame. Ieu Lame teh sapopoe pagaweana ngan saukur ngumbar lamunan nyaeta hayang jadi jalma anu beunghar jeung terkenal. Sabab kebenaran pisan kahirupanna teh warurat teu aya kaboga. Ari pasifatanana ieu Lame teh angkuh, balaga, embung akur jeung batur, sabab pangrasana di kampung eta teh teu aya anu salepel jeung dirina. Ari di imahna ieu Lame teh cicing sareng indungna oge adina anu masih keneh leutik. Kacarios dina hiji dinten ieu Lame teh keur nangkring dina teras imahna bari lungak-lingak nyonyo kaca eunteung gumeulis asa panggeulisna bari po carita. Ieu Ari Putri mah rupa kuring teu aya babandinganana, panggelisna sugan mah saalam dunya. Awak kuring anu sakieu alus mulusna, rambut jaba hideung panjang, pan hanyakal dahalan kuring teh beut Lame. Eta pedah cenah emak kuring pas brok kuring teh di lembur keur aya acara Agustusan, rame eueuh-eueuhan. Orang lembur suka sedih gogonjakan lalajo hiburan. Tuluy cenah indung kuring anu keur kakandungan ku kuring teh kaborosotan da kabeneran keur mindu lalajo indung kuring teh. Dasar si mak. Jadi we ngaran kuring teh Lame. Eta pedah rame meureun. Pokona mah ngaran kuring teh ayeuna mah Ice-Juice we. Meh keren. Sabot Lame anteng ngomong sorangan di teras imahna. Keur kitu teh ieu indungna Lame gegeruan nyalukan ka Lame. Lame. Ayeuna mah eueuh Lame mah aya oge Ice-Juice. Ice-Juice tiraha eta budak gandeng ngaran lain Ice-Juice mah anu aya dina gerobak tukang es jus lain eta mah. Dasar budak teh kurupa-rupa wae. Keur anteng ieu indungna mikiran kalakuan anakna anu cikal. Keur kitu torojo budakna anu kadua. Hapunten mah dupi mah nuju naon sapertos anu bingung kitu. Nya, ieu teh Nyai. Emak teh sok asa bararingung ngabandungan tingkah poe lanceuk hidup teh. Nah, kumaha kitu emak si teteh teh? Nya kitu geuning lanceuk hidup mah sapopoe ngan sabung ngalamun we jeung ngahaya. Pagaweana teh dangdan wae. Hirup embung akur jeung batur ngajarkeun teh ke level cenah. Ya satu emak panggil makan teuing teh bilih teh da mangga. Pan aya abdi bilih bade miwarang mah mangga we ka abdi. Ku kabeneran pisan ieu budakna anu kadua mah beda pisan jeung anu jadi lanceukna. Ari anu kadua mah kacida pisan bakti jeung tumut kanu jadi indungna. Ari Lame mah kadang sok ngabangkang jeung ngadoja wae kanu jadi indungna. Terus kitu pek indungna nyarita kanu jadi budakna anu kadua. Nah, gelis bager Nyai.
Hidup mah meni beda jeung lanceuk hidup mah. Padahal mah sarua kaluarna tina beuteung mah. Keun urang simpen heula ieu carita lame jeung indungna Katut Adina. Ayeuna urang nyarioskeun di tempat anu sanes aya hiji murang kali santri istri anu nuju nimba ilmu agama. Ieu murang kali santri istri teh ku kabeneran pisan sakampung sareng lame. Tempat asalna teh malahan mah babaturan lame pisan ti leuletik. Bisa disebutkeun sobat dalit ti bubudak ngan kapisah soteh ku pedah nimba ilmu agama masantren teh. Alhamdulillah tekalaos geuning tos taunan teuing masantren di dieu teh. Ayeuna tos waktosna liburan teuing tiasa mulang heula ka lembur. Geus sono poin ka lembur, sono poin kana jadi babaturan. Aya rame kumahanya ayeuna kabarna. Ieu murang kali santri istri teh terus beberes siap-siap erek mulang ka kampungna anu maksud dak nyimpang heula kanu jadi sobatna nyaeta lame. Poe ganti minggu, minggu ganti bulan, ayeuna urang uwih deui kanu carita lame jeung indungna Katut Adina. Mak dunya teuing naha geuning asa tos lami pisan mak pedangan teh cing damang atuhna. Maya, cing sugan gedu atos lah. Abdi keur butuh ieu keur mesen skincare jeung lipstik seep. Ingat tuh teteh, ari teteh teu ninggal pan cing mah teh nuju teu damang. Ah, cicing mah ieu mah urusan teteh. Budak mah tong ikut campur. Moal eta oge, tapi kan hawa tos ka emak teteh. Lamun emak teh masihan atos ayeuna eta kalung nu mah dianggo urang jual ya mak. Astagfirullahalazim, eta teh tinggalan almarhum bapak teteh tah hawa tos ka emak. Cici kadiekeun ka abdikeun mak. Tos kitu kejerut lame turun kaluar ti imah. Bari mawa kalung nu jadi indungna dek dijual anu mana keur meuli skincare. Ari indungna ieu lame tibang dareda ngaguk-guk nangis ngabandungan kalakuan ieu lame. Lah kirang-kirang sabarnya emak. Geuning si teteh mah bios tong janten emotan da aya abdi. Nya geulis bager dek terjadi pikiran kumaha keur emak teh dari henteu-henteu oge tetep budak emak. Sabot duanana keur aranteng keur ngarobrol di jero imah tinu ku kabingung ngabandungan kelakuan lame anu teu aya pisan ras-rasan ngabelaan kahayangna tepika nganyerikeun nu jadi indungna. Keur kitu hawar-hawar aya nu uluk salam di luar imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha nyai eta di luar geuningan aya saya mah. Mun emak manori ku abdi urang pinari ka payun. Bari ka saha tetehnya? Nyi geus ageng deui ayeuna mah emot ka teteh teu. Urang sahanya dekat. Ieu teteh rencangan lame. Oh, nuhun. Kumaha damang teteh? Ka mana wae ari teteh? Alhamdulillah. Apan teteh teh masantren nyi. Ayeuna teteh teh tiasa uih heula ti pesantren teh. Sono hoyong pendak. Kumaha emak damang?
Numawi teteh, mate tos sasasi Lampung nuju Tedamang. Tedamang naonnya? Atuh teh dangaren deui mate. Yuk atuh jajab teteh hoyong pendak sareng emak. Sahanyai si mah teh. Emak geningan rerencangan si teteh lame cenah ngahaja meh ka dieu hoyong silaturahmi. Nuhun emak, ieu abdi. Ayo emak teh teu damang naon. Sareng ayo lame ka mana? Sono abdi hoyong pendak emak. Mawi sidik oge lame teh duka teuing kunaon eta budak teh. Geuningan beki dieu teh asa unggah adat nanti asa pamalinaan pisan. Nah, kumaha kitu mak lame teh? Nya lame teh boga kahayang mah teh luhur pisan. Teu ningali kana kaayaan, hayang jadi jelema beunghar jeung terkenal. Bingung mate kudu kumaha mamatahanana eta budak teh. Astagfirullahaladzim. Nah lame teh bet kitu. Ayeuna ka mana lamena? Manawi ku abdi urang elingan. Nya tadi teh lame teh turun kaluar tiwi. Bari samutut mawa kalu emak. Ngajarkeun teh trek dijual. Da eta keur meuli skincare, peda, saacana, minta duit ka emak. Ari emak di mana batan sakieu? Tulung meren budak teh ngundung. Duka atuh bingung emak oge ku adat lame teh. Kun ayeuna urang kantunkeun heula ieu nu tiluan. Nyaeta babaturan lame, indungna lame, adina lame, anu keur kabarengungan mikiran kalakuan ieu lame. Ayeuna urang nyarioskeun lalampahan lame ngagejrut turun ti imahna anu samutut pundung kanu jadi indungna. Pedah kahayangna ti digugu. Di satengahing perjalanan kacaritakeun aya dua orang jalma anu jahat. Ieu jalma teh keur kokorelengan neangan mangsa anu maksud keur jadi korban panipuan kana kajahatanana. Kacarioskeun ieu dua orang jalma teh keur ngobrol gunung catur sambali nungguan sugan we aya jalma anu pareng ngaliwat ka ieu patempatan. Kumaha urang ayeuna ye can aya remang-remang kana piduiteun. Nya euy sugan we atuh. Aya nu bisa ku urang dijadikeun korban. Dasar si mak ari kana kahayang anak teh lain dipubujukeun
kalah cukup ke atuh kumaha we carana nyenangkeun anak mah. Tuh batur mah kanu jadi anak teh diarogo segala kahayang dicuponan ieu mah jajauheun dasar kolot teh. Hei, kebenaran itu aya jelema samperkeun yuk urang cokot perhiasan jeung duitna pan lumayan urang ayeuna meunang untung. Nya geni, urang deketan yuk, urang olo terus ayeuna duitna jeung perhiasanana urang cokotan. Ayo. Neng, balik ka mana? Rugi artos teh, upami pergi iring jeung akang yuk. Engke neng bakal gaduh artos sareng janten jalmi terkenal. Wah, leres Kang. Muhun eta kahoyong abdi pisan. Kumaha carana Kang? Abdi bade giringan ah. Oh, gampang syaratna Neng. Neng ngiring heula jeung akang ka ditu tuh yuk. Aya tempat makan saacan ka ditu eta barang-barang Neng ka dieu ka akangkeun heula. Ku akang pangnyadakeun. Neng engke dijajak ku si akang dieu. Engke akang rek nelpon bos besar piwarang ka dieu pikeun nepungan Neng. Engke Neng dek dijadikeun artis terkenal bakal seueur atos. Urang Kang. Ieu we abdi nitip sadaya cincin kalung sareng atos. Sakedik magawe candak asal ka abdi janten artis terkenal. Tapi leres kan Kang? Ih, pasti eta mah Neng. Tong hariwang eta mah sok we ayeuna mah ngilu jeung akang. Engke si akang ieu anu nelpon si bosna. Ngarah ka dieu Neng mah tungguan we di ditu di tempat makan. Salatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Piraku urang teh rek kieu wae salilana. Maksudna kumaha? Nya piraku urang teh rek kieu wae salila hirup teh pagawean ngan saukur nipu we jeung ngarampas banda batur. Tinggal ieu ya, piuntungan lumayan jadi duit. Teuing atuh kurima asa capek kikieuan wae teh. Nya terus kahayangna kumaha? Urang tobat yuk, urang mabalik pikir. Obat teuing atuh. Ieu we tong loba mikir urang ka masjid we ayeuna mah urang tobat. Terus ieu kumaha perhiasan hasil rampasan urang? Ewe di ditu urang tanyakeun kumaha-kumaha nama ka Pak Ustad. Nya hayu atuh. Kitu cenah ngobrolna ieu dua jalma anu jahat teh ya. Ujug-ujug dina atina hayang tobat kulantaran capek hirup cicing dina kajahatan. Ayeuna urang nyarioskeun lame anu saatosna ngobrol jeung dua orang jalma anu asing teh. Terus lame dianterkeun ke tempat makan nyaeta pikeun nungguan bosna anu rek mawa digawe teh rek dijadikeun artis anu terkenal. Kitu cenah rayuanana ieu dua jalma teh anu padahal mah ngan saukur nipu hungkul. Kesapoe sapeuting mentas ka poe kadua katilu malahan rek tepung minggu ieu lame nunungguan geuningan teu mol-mol. Dua jalma anu ngajanjian teh anu nyebutkeun rek mawa bosna. Hatipu carana kieu mah. Geuningan eta dua jalma teh eueuh datang. Kuring rek kumaha tuh? Mangkari teu boga bakal. Ieu ge sapopoe urang buta bantu sagawe-gawe di ieu tempat makan. Duh, Gusti, nah nasib abdi teh nepi ka kieu-kieuna. Boa ieu teh meureun dosa kasih emak. Masa kuring teh minculak teu ada berapa kasih emak. Mak, hapunten abdi mak. Aku maos abdi teh sok ngilu-ngilikeun hate emak. Abdi hayang euy mak, abdi janji ti mimiti ayeuna abdi bade nurut ka emak. Kitu ieu garendang ngalame anu pinuku kabingung kasieun malahan kahariwang kulantaran beunang kutipu.
atuh daek teu daek kudu narimakeun kana kaayaan yen manehna geus ditipu tuluy lunta indit eta tempat makan lumampah saparan-paran teu apal jalan pangbalikan. Sanggeusna lumaku tepuguh nu dituju kulantaran ngarasa capek dirina di tengah perjalanan tuluy ge kueh ngabebeutkeun maneh diuk bari nangunyar lama sabot lame anteng ngalamun bari neundeun haneueul dina hatena geus ngarumasakeun loba salah jeung dosa kana jadi indungna keur kitu rentang-rentang aya nu nyampeurkeun ka lame. Lame, ieu teh lame sanes. Iya, sanesahanya. Ieu kuliah piraku jawab deui. Pan ulang teh rerencangan ti awit salembuh. Ah, iya, nuhun Gusti, geus ditepungkeun jeung jadi sobat. Nuju naon di dieu? Hayu gamulang itu kaunya si emak nu nungguan. Nya, sidik kuring keur kamusibahan berangkat tipu. Alah geuning, nyaah teuing, naon wae atuh anu benang katipuna. Tapi teu kuna naon pan? Teu masih ditangtayungan keneh. Eta we bakal cincin yang kalung si emak nu benang katipu teh. Masa ieu teh mata kieu ge meureun ka si emak. Nya naha atuh bet kitu, sok ayeuna mah tobat, geula menta hampura ka si emak, kaunya jaba itu si emak ke tedamang. Alah, emak, hapunten abdi mah. Ayo atuh anjeurkeun abdi mulang, hayang panggih jeung si emak. Tuluy eta lame teh diajak mulang ka lembur kuno jadi babaturanana nyaeta budak santri teh. Saatosna di lembur tuluy nepungan nu jadi indungna anu maksud rek menta hampura kulantaran rumahsa salila ieu sok nganyerikeun kanu jadi indungna. Kacarioskeun ieu indungna lame anu ngalelentuk nunggu-nunggu nu jadi budakna nyaeta lame anu ngabudut turun ti imah anu mana ieu lame teh inditna dina kayan pundung tangtu wae ari ngaran menjadi indung mah tetep kumaha-kumaha oge ngaran kanyaah kadedeh kanu jadi budakna tangtu teu aya hinggana. Nyai kumahanya nasib lanceuk hidup teh ayeuna? Teu aya kabar, teu aya berita, hariwang mah. Palang siang we. Pangintenan mudah-mudahan we si teteh teh ngalih kalayan salamet. Nya sugan we nyai. Tuh gening nyai, suara lanceuk hideuk gegeruan. Mohon mah seperti suanten si teteh. Mah, hapunten abdi mah. Nya geuning garaos ku abdi bati bedegung ka emak teh. Abdi meunang akibatina kasalahan abdi. Muga we mangahapunten kana kalepatan abdi. Pamaos abdi teh sok nyerikeun hate emak, sok sentak polotot ka emak. Emak dijadikeun mabuk ku abdi. Usrak-usruknya milarian artos keur nyumpanan ka hoyong abdi. Dosa abdi teh ageng pisan ka emak. Hampunten pisan abdi mah. Alhamdulillah, nuhun Gusti. Geuningan murang kali abdi teh tos babalik pikir, tos sadar tina kasalahanana. Nuhun Gusti. Kami anak emak boro-boro dipenta cacak jadi penta ogen ku mangges dihampura kuningali cager bisa ngulang oge salamet emak mangges atok ya kadieu budak emak. Alhamdulillah ya Allah. Saatosna ieu lame nyuuh
sujud sumegruk kanu jadi indungna terus kedalisan bener-bener haneueul anu kacida kulantaran ngarasa dosa jeung seueur pisan kasalahan kanu jadi indungna terus minta hampura kalian diniatan ayeuna mah rek seja tumut bakti kanu jadi indung rupina sakitu kabaret anu teu sakapintunkeun dina ieu wengi atur nuhun kana sagala rupi perhatosanana sareng hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kakirangan poh bilih kirana sapagodos atarawi teu merenah kana mana mugia sadana sing jembar pangampurana atuh moga-moga tina ieu pintonan teh sing aya candakeun sareng petikeun anu tiasa dicandak Simburing sapara kanca atas nami santri-santriyah Madrasah Diniyah Hamadah berpindah cekakun sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.